Dina ieu pasal urang martelakeun ciri nak kabagusan. Ya. Ciri nak kabagusan. Alaihi salatu wassalam ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatus sabri husnus sarirati indallahi wa husnul khidmat. Ciri nak sabar husnus sarirati nyaeta alus hatena cenah. Ya. Alus hatena indallahi mugu Allah subhanahu wa ta'ala wa husnul hikmati jeung alus ngahikmahna Allah. Eta sobar. Datang waktu subuh urang teh sobare urang paksakeun urang ka. Sobar eta teh. Kumaha ieu mah nya duh sobare cenah urang kitu. Sobare dina maksiat, aning sobar dina maksiat. Nya sobar dina ibadah. Da hayangna mah ayeuna ge geus kaluar. Sobare cek urang teh nya geus kaciri cenah ngaji lagi geus saekeun paling segede tenang sobare. Tah eta sobar. Malahan geungeunannya saalit kamari si Mafid Kolab di sawah astana anu ngaosna teh putra dengan Ajenia jeje aang teh eta mari tasawuf dikir dawan anjeunna sobar teh cenah nembuskeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ke mana? Seperti ke urang diberi cocoba ku Allah, diberi musibah ku Allah. Ya, sobar. Bisa sobar teh urang lamun bisa ningali sanerekna. Contohna cenah urang bogoh ka hiji awewe ngaranna si Hindun. Bogoh banget urang teh ka awewe. Ya, banget ku bogoh di teh ka imahna. Pas ka imahna teh dasar urang bogoh awewe bogoh deui. Ya, duh eta awewe darah dereng teh dianyangan atanapi disamperkeun ku lalaki anu di ka bogoh. Nepi ka awewe anu teu bisa nyieun kopi ge dipanggilkeun kopi eta lalaki. Samaruk teu bisa nyen kopi teh cenah. Kan asal hideung we meureun kopi teh cenah mah teu bisa ieu nya asupkeun gula asupkeun kopi nya terapi kopi anu geus pernah eta aya ditinyuk ku tiis teu nyaho teh ya mana hayang kapuji asongkeun mangna kopina diinum ku eta lalaki eta lalaki pas dikenyot kopinya tiisnya pahit jeung eta diburakeun atanapi dibabetkeun ka beungeutna atanapi kumaha. Pasti lamun ditanya cek awet teh kumaha cenah kopi teh nikmat. Alhamdulillah teu aya deui pangnikmat na kopi seperti buatan teh. Padahal mah eta geus dipuh nahan ka jeung angka pahit. Kusabab bogoh eta we. Tak urang seperti itu urang teu bisa sobar karena cobaan-cobaan anu geus dipikeun ku Allah urang bisa sobar. Lamun hate urang geus bogoh ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, lamun urang ningali saha merena lain ningali kana naonan dibikeunna. Ya. Terobang urang geus ningali geus bogoh ka Allah Subhanahu wa taala, maka dibere kana oge urang maka pasti bisa sobar. Cek tasawuf eta mah kitu wah. Ya, gitu. Tenang kata mari kitu nya. Ya. Cinta. Malahan dina salat oge cenah urang. Seperti urang teh cenah geuning kitu teh dibere obat. Namun urang cacut mah getol cenah kana salat. Wah, aya kan. Nah, harulang aja ngani kitu, ngaji kitu. Muat bae. Nah, eta nya eta ku ilmu mah naon ge bisa kapangi ku ilmu. Tak singgaratol nya sati singgaratol. Anu gede ilmu punya gitu. Nah, eta jadi sobar teh nyata urang bisa sobar dina ngalaksanakeun ibadahnya. Ibadah urang paksakeun teh sobar. Ya ali mukminin salah alamatin cirina jalma anu mukmin anu sampurna teh tilu ciri. Mana bugdol mali nyaeta bandung nyewa kana harta. Maksudnya bahasana nyewa kana harta teresep kana harta lain teu boga kana harta. Bahasana ulah resep kana harta lain ulah boga. Ya, bisi salah. Wah, ulah naon boga kemungkinan sampurna kayak gitu. Resep teh henteu. Nah, eta boga ge aya resep mah teu kurang sampurna. Ya. Kumaha cirina lamun urang boga harta tapi teresep kana eta dunya. Ketika patu aya butuhan kana harta urang teh teu hese, eta teresep. Datang keropat di poe Jumat, aliwat kudu kajupan. Datang Rajab Mulud, datang buru-buru panggeulana bari panggeulana
resep kata resep aku kurangi lamun resep dari gimana ada totolerkeun bae. Oh, ngalamun resep dibangga-bangga asupkeun ka imah. Da resep urang teh nya seperti jeung manuk teh urang resep kana manuk aya diet leuneuk teh da hayang newak dan resep aya resep mah teu gitu karena para bandingannya resep kan mata dunia ge sebenarnya resep apa kurang resep pada dunia nepi ka urangnya dunia kana ibadah geus aya dunia terus dimulai dibikeun disodakokeun diulah resep di mukminna kurang sampurna lamun jelema masihkeun resep kana dunia ari boga mah kudu resep kana urang nya kieu tah Budol mah yakni bentuk kata Nabi ngewak kana harta eta sampurna. Jadi sampurna. Wa budol isai ngewak kata Nabi iki resep awewe. Lain berarti ulah kawin menakut lain resep awewe teh. Ya, lain. Hei baik tapi kurang sampai ka urang ibadah kaliwat kata Nabi ibadah teh henteu tapi gawe kusabab ngaladenan hiji awewe anu banget urang dikaji. Nya tekeni wa budul kalami bi a'radin nas jeung kasampurna jelema mukmin teh sampurna jelema dina kamuminan teh ni eta resep ngomongkeun kana kagorengan batu nya kagorengan batu teh tadi awur-awur tadi omong-omong ieu mah di omong-omong kagorengan batu teh mukmin teh kurang sampurna jadi nu jelas nya cirina mukmin anu sampurna jalma mukmin anu sampurna resep kana dunia oge terus kawe jeung resep ngomongkeun kana kagorengan batu nya sakitu tah kirang sareng langkung hapunten anu